Budak, coba di-subscribe he. Kukoret-koret teuing ke bina-bina ria he. Ih ampun aing mah. Wang lawan ke Indonesia mah. Budak, ieu babaturan aing he. Ngadukeun hayam aing kuat nepi pecat kieu. Bobo dedukeun jeung anjing meureunnya. Allah, bet. Trunya amat sia he. Ih, dak buka kotok anyar ya. Menang ngega ada si Kosim. Gaga dong nih, majak kelek lagi bagus. Mantep dah. Met, kenaan sih ya, Met? Ya, aing keur ngamikeun kesayangan aing ya. Siang kotok toblo diurusan. Goblok. Dong aing ya, kotok mah ya. Iya, ajar gitu he. Kemarin diadukan ku aing jeung bedul. Lele nu ieu. Harusnya bisa menang paling kotok di mana eta? Gua belum menang maling, gua aing menang ngega ada si Kosim. Ai sih diadukan kotok aing. Molah, hal main nagen mata nages keceng jadukeun jeung anjing. Budak. Kira-kira sama si budaknya ngadukan kotok jeung anjing. Untung hirup kene. Bos, gaya orang ngarek ke mana yuk? Bos, awas ragag. Awas dia kena aja yang mau ragam. Ini ada bos, dedelan pakai bolor. Dia ngelunjak, panain bos ya. Hampura bos. Gede. Nano ke bos? Itu tuh budak tuh mau main ayam tuh. Sekarang bagus. Oh, bos. Itu. Met, saya buka kandang dulu, Met. Aya tuh kosong. Kayak nitip hayam. Balik ke mana oge? Bang rek melipur heula ya jeung sikap ya, meuli satrek we. Kalau gitu ge aing mesen ya. Dua truk. Bae tama kayak dibere paling. Halus oge, ke aing nyokot rendah lah. Masih rancok aja lah. Cekol tah. Tah, cekol tah. Nyokot Oke, rendah deui. oke. Siap. Oh, cek lo kotok saya yang kasih pan heula. Kasih pula ke kandang. Odom. Cenah naeureun jalan dinya salah. Lewat ieu. Biasa masuk beunang oge. Kotok negeri teh nu karoneng bareureum. Bisa mah oh benernya. Lewat mana oke? Nah, lewat handap. Oh, parek nyawa ngampura. Goblok. Sorry. Jangan lagi geran aing apel sarua. Aing ditip embel nya. Oke, Aing rek siap. melipur ya. Soalnya warungna bisa keburu bangkrut. Nitip mal sih ya. Nitip aing, nitip para orang ya. Lepas ya aing nitip. Namun awal si kemet cokot hayamna. Oke bos, siap. Ih, asan aing boga hutang kopi ka warung genep gelas. Ah, aing sing ditagih lah, mari lah pedeung. Tuh si kemeda jeung si rusam geus eueuh. Geus cokot kitu hayamna. Siap bos. Anjing, mahal. Saya ingin pagar kiki teuing. Poho. Bos, ieu kotokna geus beunang. Geus saya geura bawa ka base camp. Siap, ayo. Ih, Bakor. Aing terus ke mana ieu? Oh, aing geus teu jawab maksimal. Aduh. Mana ieu yang terus anjing? Di. Dak. Ayo jeung satahunan mah. Met. Senanahan ke Met. Sem. Aing sia Apaan sih ya mah? nyaho aing tadi ke warung bayar kopi, tadi geus Ayo teh ka mana? Ke Met. Bawa di paling. Ih, saya tanya ayam gadean mana teh ngamuk nasi Kosim. Makanya. Ih, neng kumaha si Kosim mana teh marah ya ka aing. Ih, babong. Ih, sia mah teu bisa dibere amanah. Si warna leungit yang itu nyaho. Aja yang kumaha. Bagi aing kitu mah. Ngan bantuan ngomong aing ke Siap. sia nya. Kalau mun si eta marah ke aing gogoran tenang. Ah, geus kuduaan urang goran. Siap. Met, Kosim. Met. Met. Bak, kawarasi di keluar. Met.
Siapa kering banyak panas poe. Sia, di tangan kau yang goblok. Ang si Rusam entah dia. Dia, orang yang di dia goblok. Aduh, tolong. Oh, sia. Aduh, tolong. Oh, sih, masih Ada batu re bolong. Sabar situ mah gede ada sih ya. Lu kamu Kosim, bina-bina ya. Modar dia. Mana kotok aing? Orang tebusan ku aing. Nan sih dong nu lalir gitu. Mikirin nana ge sia. Gua hutang kasau ge sia. Ih, polong aing mana nyakeun ge kotok. Gara-gara hulu dia atuh hante nyawa aing ge. Di mana geran kotok aing? Arek diadukeun ku aing tuh jeung pedul di ditu tuh. Sim, sulah marahnya. Nan sih tuh bugu-bugu ngomong-ngomong marah. Aing marek marah bae mah seumur hirup. Arek nanu ge dia. Lain Sim. Eta hayam sia he, anu digade ku si Rusem. Eta leungit. Tadi aing meuli kopi sakedeung ka warung, ka dieu geus eueuh. Kumaha eta Sim sekitu? Maksudna naon sih ya? Langit-langit kan goblok bulan mah eta. Beberapa iya. Goblok kelas siling ngelukeun. Lain geus kumaha eta hayam bisa leungit kitu tadina ih. Tanggung jawab aing lah, pokona mah aing mah embung aing tanggung jawab mah. Geus pokona mah ieu we Sim, maning kurang kebehan tangan sana malingna. Setuju aing gitu tah, tayangan urang. Mun kieu bae moal beres-beres. Atuh sararia ieu pan gara-garana. Iya sih dibere amanah kalah amina. Seulah urang mending neangan jelemana kepanggih ku aing Ayo di. saya lah gerak tangan ayo. Geus kieu bae Sini. aya di tangan mah. Sia nangan kepala bah ditu. Aing nangan kepala bah dieu. Ayo sih ya. Kemana? Atuh sia duaan. Oh, nggak usah, Ih, ayo. sia mah kudu di Ayo, Med. warahan bae ku aing. Ini saya si Kosim gede ada teh. Kudu sampai kapan ge ta? Heeh, Dihakan. siap. Bang kawara. Saya menang nih mau dicai. Bisa aja pong paling kotok nama. Ompong, sajagat raya genyak mun. Parek dalam segitu kayak dia. Oh, bos bagus Dia maling kotok di mana? Apa masih kotok bapak aing, Lin? Lain pak, ya mah menang balik teh apotek. Aku nambing lo obat bisul meureun. Kok dia ku aing di podaran. Kotok mana? Ya kotok si Kosim. Kudu kapanggih ya. Oke. Untuk kapanggih orang bel gebugan. Tuhnya sih tempat telengas. Nyaleungeun jempol kabeh. Turunnya. Geus lah mama ieu lah. Saya tak kerek meuli. Ya ngaliwukeun teh ukuran jelema mah ngono kieu deui. Ulah. Mana jangan hayam ya aing tanya asal usul lah ieu. Bang kawar sana mah cenderung tak kana hulu aing. Goblok meureun. Ku aing. Wah, mata labatan mata bisul. Bareng-bareng ayo. Gara-gara sia ieu, capek beka aing. Mau nyalakeun aing Apa bae. tilok kikian tilok lempangan aing masuk di mangsa. Diuk pengadiokan yang tai. Lah, Jangan hayam sampai ke ujung berung kieu, kapan pan kor. Sim. Mana? tuh dong MC ya, Sim. Bom. Tadi diuk duaan tambu mas eta malingna. Coba ayo tangkeun. Keun ku aing. Ayo geus lah tangan. Kelihatan kan di podaran ku aing sih. Menang kotok di mana iya dia? Aku sih orang di mana eta? Coba Menang kotok di nyalain. mana dia iya? Lain bos imam menang balik teh apotek wah. Lain-lain sih kotok si Kosim ieu mah. Kotok aing dia iya. Menang meuli. Kotok aing langit dia. Ngaku sih orang di mana iya. Aku dia. Siap. Di puskesmas. Puskesmas kumaha dia menyak kotok di puskesmas meureun dicek sih dia. Goblok. Di posyandu mana menang balik. Siap bos nanya. Suang ngeren second bae, Sim. Maluin jadi budak. Aing sih iya. Coba balik sakerekna. Kotok si Kosim ieu mah. Nu si Kosim ieu mah yakin aing mah soalna ieu bau reksona kene. Asli nu si Kosim ieu sia. Ih manusia. Kabur. Aduh, Heh, mana dia?
Ah, dia rek lompat ke mana Sim, sim, dia? kotok sim, aing udah si. Udah. Cing dia. Ongko. Masuk kelas ya. Kabur ke mana sih? Ya macem-macem dia kasih kosim. Goblok. Kotok aing dia paling. Ampun wa, anu maling dikasih ompong. Alah nu maling-maling seompong dia. Gembong nage dia pamalingan. Goblok. Bius be bius, malah Ampun. Ampun. Bius koeng sia. Modar dia ta. Ku aing kudu dijieun yang seompong di ditu tuh. Ayo dia geus elo. Berani ya. Oh, dia. Gembong maling. mereka dut benang ku aing ya. Oh, sudah dibawa ka dia dijieun jeung gembongna ya. Jeung bosna. 12 iblis. Modar sia. Masa nih kurang sip. Geus kira ditalian tadi gantung di dia ya mantak naon. Siap. Siap, Sim. Mantap. Siap, dengan yang suku Ya ya. tuguna. Iya macam-macam Indonesia Raya. Iya, tebel malingan kotok. Sih maling-maling gian deh sekali. Puguh buat kepake. Modar sia ta. Iya ngelunjak. Pan siap bos aing. Bukan bos, bos. Bisaan sih nyokot cepat-cepat jam. Maksudnya naon sih? Tadi pan milik. Atau maksudnya naon dia? Ayo gitu. Bisa sih. Wah. Lupa mau nyerbi mah.